menyambut hadirnya kedua mempelai dan juga kedua orang tua pada siang ini. Berjalan di antara seri pulau yang tersedia sebagai simbol perjalanan cinta dari keduanya. Untuk itu kami arahkan kepada bapak dan juga ibu yang sudah hadir. Kami arahkan bapak dan juga ibu dapat berdiri sesaat menyambut hadirnya kedua mempelai dan juga kedua orang tua pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, pertemuan adalah permulaan, bekerja sama adalah keberhasilan, dan itulah tujuan dari kedua mempelai membina menikahi rumah tangga. Untuk itu berkati mereka dengan doa-doa terbaik Anda dan beri semangat serta tepuk tangan yang meriah. Inilah hadirnya kedua mempelai kita pada siang hari ini, Tita dan juga Riana, dalam prosesi papak pengantin persembahan Sagala Sunda Group. Pun sampuran orang
wabarakatuh. Sampura sunu. Namanya dina rumpah karek ngopang antena cenanya. Binga amarwata suka. Binga ke kiri-kiri binga nu kaya papadana aja. Asa kau gunturan madu kagunturan madu ceci dalam temanya kaurukan menyan putih ya. Tuh di payuna turang paran sumpi. Makan tete ieu sakali abah mari kadongakeun. Sakia sapa mudut kinuluran sapa nejatina kana. Sing janten kulawarga nu sakinah mawadah tur warohmah. Jang. Mau hirup di dunia teh pasangan rika. Aya beurang jeung putih, aya poek jeung caang, aya hideung jeung bodasna, aya laki jeung awewe, aya abah jeung si am. Enak. Kamana si ulah teh can datang ka dieu si otohot teh ampun. Cik di paling dieu aya ieu amu. Beda jang. Si amu masuk kau belengok da ieu mah seungit. Aduh mana cik paling cik kurang calungkan.
tamu panganten kadinya. Ya Allah, nah eta diharap apaan tuh? Sepkon. Apalnya anu Alhamdulillah. Kita masih kene, hoyong kene kitu rutina mah. Kela mereka ya Allah ya Robi mugia nu nyawer sing agagon milikna dipanjangkeun yuswana amin. Apa urang teh ajojingan ulah cariknya ajojingan atuh alhamdulillahnya orang di dieu tiasa ngahibur mani iraha deui pernah jeung artis jeung inul darah tinggi teh panieu eleh abah alhamdulillahnya ambu mah tos bakaula daun puspa tos ajoni sugema ayeuna mah urang dina jaipongan wae abah urang lagu budrio we nu biasanya abah nya sok abu abah rek bakaulan sami-sami sok. Ayo sok kanca kurang gudrila pilih yang kolong tinggal hormangga belum